aya jelema embung ka pagi jeung babaturan lantaran boga hutang can dibayar. Kuari mah ngeunah bae sumpat-sumput sakali can bayar di akhirat dianggeuskeun tetep bae dituntut bae. Lompat ka dieu cak malaikat mau kemana? Enggak ada tempat lari. Lompat ka belah ditu cak malaikat arep endi sira? Arep melayu endi? Ora nanggon melayu ning kene mah. Malaikat ta orang Jawa Timur masal ta. Lompat deh ka ditu. Weh, mau kemana? Ya, enggak ada tempat lari di sini mah ya kagak ada. Orang kampung Melayu kan jeneng hukum. Lompat. Capek. Jada benang-benang oge kapan jeung boga hutang diaduk. Sidang di dirinya saudara hutang, bayar. Eueuh duit pan di akhirat mah mana aya duit. Eueuh duit, eueuh barang geus egel geus eueuh spotek geus eueuh. Geus eueuh bank BRI sagala Citibank geus areueuh. Nah, lantaran nya nuntut duit kuari mah amal bagus sia ka dieu. Amal bagus, tomplakeun kana boga hutang. Ternyata amal bagusannya nama jorep hutang itu kabayar. Teu boga amal bagus, amal goreng anu kahutangan teu beukeun kanyana. Masya Allah. Tinggal nu ieu bae ngeunaheun nu tadina boga hutang. Di hutang duit teh dibayar, ngeunaheun ke di akhirat ngeunaheun. Mana ngeunaheun nama kabagusan si itu dikaurangkeun atawa mun eueuh kabagusanna kagorengannya dikaditukeun. Tah nu mantakeun mun boga hutang ulah ditagih. Nges di akhirat bae lain lalagaan teh kos gitu ya saing mah geus tetep sakali nu aing bae di dunia sia moal mayar di akhirat geus pokona mah ngan ulah nyengkelit hatena ge di akhirat be ulah yang ngomong di akhirat ongkoh ka tukang teluh ongkoh ulah gitu tenang ge geus kumaha Allah aing ge di akhirat lah aja bakal pararaeh ieu eta sieun jasa ta urang di akhirat di saat-saat kerit luar biasa boro-boro jang batur jang urang ge pikumahaeun kuari urang teh diudag-udag jelema Masya Allah rugi ka bina-bina tan mantap maning diselesaikeun di dunia keneh boga hutang baheula 100 juta duh aya aset ngan sakieukeun panggil kade aing dinten teh ge boga hutang kasih 100 juta urut usaha baheula daripada aing di akhirat diudag-udag ku sia aing sia ieu ini terus terang baik ngahampura atau ngabebaskan atau kudu diganti ganti aset aing data sawah eta tah kurang ternyata tak kumaha kurang nata sia tah sakurang nata aing mah geus sakikieun aing mah beak tang geus beak berat aing mah dipencet ge lain keluar duit ngising aing ieu geus atuh jare sakurang nama geus aing dibebaskeun plong atau sadar kumaha ge aing mah tetep bae sasesana aja 50 juta keneh aing tetep kudu dibayar bae urang eueuh jang mayarna nyangakeun ka Gusti abdi teh pandeg mayar mun aya mah lantaran eueuh Gusti merena sakieu abdi mah kumaha Gusti bae aman ke di akhirat aman urang boga hutang teu boga jang mayar memang bener-bener teu boga Allah nu bakal mayarna Allah ge nu bakal mayarna geus cak Allah teh emang sia mah bogana sakitu ja aing mah uninga ieu aing mah maha uninga geus salamet sia mah nu penting sia niat deuk mayar tah sakitu bae. Eta urang mah kangeunahan teu ditagih-tagih teh kangeunahan jasa lah cenah ieu sebodoh lah eta panyakit dibawa penyakit sing hade